medar carita babad ngalanjutkeun dina pertemuan kahiji. Satu acana kumaha daramang sadayana murang kali SMA kelas 10 mugia dina kaayaan sehat walafiat. Sebelum ke materi, ulah hilap di subscribe, di like, lamun perlu di share. Dina pertemuan kedua medar carita babad, dina kabengharan literatur aya sababaraha kronik anu kaasup kanu manuskrip. Manuskrip itu buatan manusia atau tulisan tangan nu kaasup kana kelompok kronik. Kronik teh nyaeta karira nu ngandung nilai historis anu erat kaitanna jeung sajarah. Jadi carita nu erat hubunganna teh jeung sejarah. Istilah kronik dina literatur asalna tina bahasa Jawa. Nah, naskah-naskah kelompok kronik ayeuna geus loba nyakup sampai ribuan judul. Nu bisa ditemukeun dina katalog naskah nu geus diterbitkeun. Nah, konten kronik umumna nyaeta carita. Nah, konten kronik teh nyaeta carita anu aya kaitanna jeung hiji tempat nu diyakini historisna. Jadi carita anu kaitanna jeung sejarahna teh geus yakin aya historisna. Babad rereana loba ditulis dina wangun biantara. Jadi cerita babad itu banyak ditulis dalam bentuk biantara atau pidato. Contohna babad Banten, babad Cirebon, babad Galuh, jeung babad Pajajaran. Nah, kusabab halamana loba, kusabab loba judulna. Nah, ayeuna hidup teh kudu bisa nyeun ikhtisar babad. Non ikhtisar teh nyaeta rangkuman. Kronik nyaeta naskah asli urang, secara umumna bisa nepi ka ratusan halaman. Nah, alasanna jadi urang kudu nyieun ringkesan pikeun leuwih gampang urang memahami isi carita. Dina proses ringkesan dina hidup ngaringkes kudu mempertahankeun dua set konten. Nu kahiji kudu bisa memahami tina isi nu rek dirangkum. Jadi hidup teh kudu maca heula sampai tamat, kudu memahami apa isi dalam cerita babad eta. Nu kadua bisa ngatur ulang ide. Jadi bisa dilanjutkan idenya oleh kalian mengatur ulang tapi omat kudu mempertahankan set konten dina eta subjek penulis. Nah, ayeuna langkah-langkahna hidup lamun nyeun ringkesan rangkuman. Nu kahiji tadi sarua kudu baca heula teks aslina secara keseluruhan ulah sapotong-sapotong. Jadi harus semua kalian dibaca. Pikeun memahami kesan umum. Apa sih kesan umumna? Apa yang keinginan dina carita babad eta? Nu kadua sebab panjang catet ide utamana. Catet ide pokona apa aja yang harus ditulis dina rangkuman. Nu katilu tulis ulang kronikna, tulis ceritanya. Diulang lagi. Nu kaopat periksa deui, periksa kembali, baca ulang ringkesan supaya dibenerkeun bisi aya nu salah. Nah, eta dina ringkesan carita babad. Salajengna hidup dina carita babad loba kaitanna jeung iket Sunda. Uninga iket Sunda anu aya dina kepala yang sering oleh anak laki-laki digunakan. Nah, iket atau totopong dina bahasa Sunda itu totopong, lamun dina bahasa Bali nyaeta udeng ya. Nyaeta panutup sirah nu dijieunna tina kain nu mangrupakeun bagian tina kalengkapan sapopoe lalaki nu aya di Pulau Jawa jeung Bali. Nah, jadi iket atau totopong atawa udeng teh nyaeta penutup kepala yang dibuat dari kain yang merupakan bagian kelengkapan sehari-hari lelaki di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, mulai terkenal nate di tahun 1800-an, mimiti populer deui mulai terkenal lagi udah 1900-an, terkenal lagi di tahun 2013. Nah, dina penggunaan iket pikeun lalaki yang udah akil balik, yang udah dewasa,
dina zaman baheula, pada zaman dahulu, jadi harus suatu keharusan sebab dipercaya bisa melindungi diri tina roh-roh jahat. Selain itu juga fungsinya itu praktis seperti wadah atau pembungkus atau selimut, bantalan pikeun ngangkut beban di atas kepala. Sedangkan di zaman ayeuna lebih diperuntukkan kanggo aksesoris ya. Kalau di zaman sekarang banyak digunakan untuk aksesoris atau melestarikan budaya Sunda. Nah, ingat dina ngagunakeun iket Sunda ge aya carana nu bener ngagunakeunna. Jadi ulah asal make. Di Jawa Barat khususnya masyarakat Sunda, tutup sirah atau tutup kepala dijeuna tina kain planel nu dikenalna sebutan iket atau totopong. Nah, tadi kan dicarioskeun selain ti pelindung sirah oge digunakeun pikeun kelengkapan busana. Nah, selain iket ge di Sunda teh aya nu disebutna dudukuy. Sarua dudukuy lamun bahasa Indonesiana camping. Nyata tutup sirah nu dijieunna tina tutuwuhan seperti kayu, bambu atau daun yang gunanya juga sama untuk melindungi diri dari panas atau hujan ya. Nah, di zaman baheula, di zaman dahulu itu iket itu mencerminkan kelas. Ingat, di zaman dahulu itu iket itu sangat berfungsi banget karena mencerminkan kelas di masyarakat. Hingga jelas perbedaan kedudukan seorang lelaki itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus iket berpadanan sarua jeung totopong atau udeng teh harus mengenakan tutup kepala menurut aturan tertentu. Bentukna totopong loba aya bendo, porteng, lohen, barang bangsan, semplak atawa mantokan, udang ngencar jeung paros nangka atawa kebo modal. Hal ieu ngabuktikeun bahwa iket mencerminkan status. Lihat dina gambar. Lihat gambar nu A. Nah, nu A teh nyaeta disebutna barang bang semplak. Nah, lihat cara ngiketnya, jadi ke belakang diiket. Nu B nyaeta julang ngapak. Lihat kayak rumah adat Sunda, julang ngapak. Nu C mahkota wangsa. Jadi aya ngacir ka luhur, ada yang berdirinya, hitung mahkota wangsa. Nu D aya candra sumirat. Lihat di bagian tukangna sok hidup ngagunakeun. Nah, ieu aya candra sumirat. Nu E nyaeta koncer. Nah, koncer tinggal uninga carana. Nu F aya koleh nyangsang. Jadi asal iket bae, dililit diiket koleh nyangsang. Nu G nyata kampung adat duku, ciri khasna lihat nu G kampung adat duku. Nu H parkos jengkol, tuh aya dina kaos di film-film aya ka luar nongol parkos jengkol. Nu I aya parkos gedang, jadi ke belakang ada ekornya panjang, itu parekos gedang. Nu J parekos nangka, lihat kayak pohon nangka, kayak buah nangka ya. Nu jadi ada telinganya, parekos nangka. Nu K nyata kebo modal. Tong seri kedengaran lagi kebo modal atau kerbau lagi berah. Nu L buaya ngangsar, lihat asal ikat di kebawain itu buaya ngangsar. Nah, ayeuna saenggeus mikawruh ngaran-ngaran iket dina Sunda. Nah, aya gunana, lihat ayeuna urang telaah gunana iket. Nah, di zaman baheula iket Sunda teh gunana nu kahiji penutup buuk, penutup rambut. Nu kadua pelindung sirah. Nu katilu alat pikeun ngalindungi diri. Nu kaopat alat pikeun membawa barang. Jadi zaman dahulu itu digunakan untuk membawa barang di atas kepala kita. Nu kalima alat pikeun nyimpen barang. Bisa menaruh barang di atas kepala, kayak kalau kita pernah lihat bawa tempat sate ya, pembakaran sate di atas kepala. Nu kagenep sebagai sajadah, bisa digunakan untuk waktu sholat 5 waktu. Nu G anu ka-7 nyaeta simbol atau status sosial lelaki.
Nah, sebagai simbol menunjukkan identitas dina lingkungan pergaulan sehari-hari. Simbol ini menunjukkan model dan jenis kain yang digunakan, ya, berbeda-beda jenis kain. Nuka selajengna, nuka 8, penghormatan terhadap kedudukan satu lelaki, seperti kalau ada datang priai, pejabat pemerintah atau ulama itu menggunakan ikat Sunda. Nah, tapi beda penggunana di zaman ayeuna, di zaman sekarang ikat Sunda teh. Nah, diantaranya di zaman ayeuna cuma salah saiji pananda bahwa eta orang Sunda, etnis Sunda. Jadi nu make ikat eta pasti orang Sunda. Nu kadua penanda etnis Sunda dina busana adat. Pasti dina busana adat aya penandana nyata ngagunakeun ikat di mastaka. Nu katilu penanda etnis Sunda dina busana tari pertunjukan. Coba tinggal lamun anu nari aya ikat adat Sunda pasti digunakeun. Nah, eta gunana di zaman ayeuna. Nah, dina perbedaan model iket di Jawa Barat jeung Jawa Tengah aya sababaraha model iket nu dibere ngaran-ngaran seperti tadi, ya, barang-barang semplak, parakos, porteng. Nah, di jalma Bali oge aya ngaranna udeng atau iket dina upacara adat. Naon digunana aya lamun di Bali? Di Bali mah digunakeun keur lamun rek indit kapura. Rek beribadah sembahyang kapura bisi buukna acak-acakan. Nah, eta dina iket Sunda. Salajengna saenggeus aya iket Sunda, salajengna materi nyaeta mikaweruh harti leksikal jeung harti gramatikal. Naon sih harti leksikal teh? Harti leksikal teh nyaeta makna nu sifatna tetap, maknanya itu sifatnya tetap, tidak terikat oleh kecap yang lainnya. Jadi dia maknanya itu, katanya itu berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh yang lain. Atawa bisa disebut oge harti leksikal teh nyaeta kecap dasar atau kata dasar yang biasa ada di dalam kamus besar Sunda. Nah, contoh imah. Coba tangan di kamus di huruf I cari tulisan imah. Non artina imah teh tempat bangunan, wangunan ke tempat cicing atau tempat tinggal. Nu kadua contoh dahar. Tangan di kamus di bagian huruf D, dahar, artimu dahar. Artina teh memasukkan sesuatu ke dalam mulut kanu baham. Nah, eta jelas dina harti leksikal, jadi harti yang ada di dalam kamus. Salajengna nu kadua aya harti gramatikal, nyaeta makna nu teu tetep, jadi maknana teh berubah-berubah sesuai konteks pemaknaan dan penggunaannya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kunaon bisa terjadi? Nah, dina gramatikal. Nah, di gramatikal teh bisa terjadi alatan aya pengimbuhan, ada kata sambung atau apa? Kecap, kata rarangken, kata imbuhan. Nu kadua ada pengulangan makna. Contoh siku jadi siku-siku, dahar jadi dahar-dahar. Jeung pemajemukan makna jadi bertumpuk pemajemukan, atau harti injeman musdik bere kata imbuhan. Contoh tadi imah, lamun hidup neangan harti pa imaheun di kamus Sunda moal bakalan katimu tina huruf I. Imah pasti imah heula teangan di handapna, jadi pa imaheun, jadi imah heula entar di bagian handapna aya kecap nu lainna, aya kata nu lainna, pa imaheun, imah-imah, atau rumah sakit, imah nu gering, ya. Pa imaheun atau berumah artina miboga imah. Imah-imah artina loba imah. Rumah sakit berarti imah buat orang yang dirawat atau yang sakit. Nah, jelas, paham? Nah, dina pertemuan kedua supados bisa jadi ilmu pikeun hidup. Dina pertemuan kedua mohon maaf hapunten bilih aya kalepatan bahasa dina Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.